Dan urang sigeuna yang pindah ke kota di kota mah sigeuna betah obadahareun tempat ulin deket berat. Anjir, siapa sok tibalik anjir. Ye, orang kota oge harayang nama dilalemur ai maneh. Ripuh hirup di kota anjir, komo bari jeung teu boga duit. Ngeunah soteh lamun loba duit hirup di kota mah gejo. Nah naon sagala meuli di kota mah ai maneh. Kumaneh karasa teu ayeuna urang. Salila ieu cicing di lemur. Hayang nanaon meuni gampang. Usum kadu atau tinggal mulung urang bepan di pipireun imah bi ebah. Benar teu? Nya. Eueuh dengan sangu tinggal turun ka walungan. Ngalalauk loba. Di urang mah di kota anjir. Walungan oge geus hideung caina. Maneh batan hideung tina beungeut aneh anjir walungan di kota mah asli. Cok ayeuna pikir ku maneh. Kaleuweung urang mah tinggal mipit daun naon teh Pak anu melengkung teh pakis Oseng. can kangkung dioseng dikerecek daun sampo kerecek bancet di urang mah anjir geus sagalangeuna ayeuna maneh hayang pinahnya ke kota sia mah sok di bulak balik di kota mah mau bisa tatanin merenya nya heueuh atuh di dieu mah sagala urang tinggal ngalah ek naon deui sok bener teh bang babungbu meureunan bawang pipireun imah ge maneh geuningan loba eta bawang nu kararitu eueuh nu teu kudu dibeli di dieu mah paling ge udud meureunan meuli mah tapi urang teh aya hiji deui teh can kaulik teh naon melak masako penyedap rasa da anger eta mah kudu meuli urang beak sabaraha bungkus berat jang binih da teu sirungan hiji-hiji acan kumahanya ngebelawing deui wae anjir si kehead. Please atuh jual. Pan ieu teh keur ngomong serius meureun. Maneh anjir. Yeuh cek aing mah daripada maneh eta sirah dipake mikirannya, dipake mikiran melak masako. Cek aing mah mending sirahna dipelakeun heula. Anu kieu teh disebutna sirah jiga kieu teh gagal tumbuh apa eta teh. Pelakeun tahnya dipelakeun diceboran unggal poe terus make pupuk kanang pupuk tai eme tai muning tai sapi popokeun kayaknya anjir ameh tumbuh otak maneh bakal sirungan gitu sirungan anjir lah bulu irung manyangan paling parah anjir si ieu Bi pan bi teh sok nempo film drakor sok geura bisa teu basana. Ya bisa atuh jadi setik mah. Sok geura Singkayewan, jebalehoan. aja ge bisa gitu mah. lain bi gedang deui urang nganterkeun seserahan ka Bogor bi Saha di A? iya ya buta kaya saya kawin Boga we dijul maneh ayeuna mah. boga bi tapi na bingung urang teh urang cocok teh nya jeung orang Bogor maneh mah anger bingung jeung bingung we ampun teuing ye arek jeung orang mana-mana ge cocok wae jua nu geus ngaranna jodoh mah nu penting mah maneh jeung pasangan maneh saling suka keluarga ngadukung geus aman nya binya Heueuh Jul. Ulah teh urang Bogor jeung urang Batak. Komode lamun kawin mah eta urang Batak jeung urang Bogor, anakna jadi Batagor. wah ebah Bi, kebuku abi teh orang Bogor. Kan lahirna teh poe Salasa, ari abi poe Kemis, hade teh nya. Goreng Jul lah mending ulah tulus. Nah, gitu. Kan ari Salasa teh seuneu, ai Kemis angin. Jadi rumah tangga maneh haye we kahuruan.